apa manusia teh bebas untuk berkembang. Ya, jadi manusia teh harus berkembang biak. Jadi hirup teh pan aktivitas, ya. Kita aktivitas ya tempat mesin mobil ku lain. Kabeh harirup. Garapek. Aya gunana. Tak ayeuna si lain hirup, lamun teh mah si lain ayeuna mung pelak-pelak, cicing di lemur, nya atawa mung mikir kumaha sangkan bisa maraban anak pemajikan teh usaha. Eta teh kitu teh paeheun si budak teh. Kurung batok kitu. Nya ku uleun. Nu matak cing apa ari hirup neangan naon jeung paeh neangan naon. Cek akang naon? Hah? Cek akang neangan naon? Tah ari hirup teh sebenarnya mah euy neangan liang. Itu yang naon ya kan? Ari paeh neangan elap. Kenapa pikir ku cilik? Bage eta mah pokona mah naon dipikirna kudu jenius, bakal ngarti. Goreng-goreng keluaran ti UI. Goreng-goreng oge anu mikirna teh IQ-na 50 ka luhur. Kakara bakal seuri. IQ-na kana pemawa seuri paling melong tadek mah hayang seuri teh kudu melongna. Mikir. Ari ka artina mah ka arti ngan ngedalakeun berat. Eta jono. Da urang mah urang Sunda lain. Urang Sunda dari luar urang mah. Atuh da aing ngaran urang Sunda mah ciri khasna teh cawokah. Garapek taroskeun ka padana setia. Baru kana teh. Bener. Cawokah urang Sunda mah. Cawokah jarorang cawokah urang Sunda teh ciri khasna teh. Ai teh cawokah teh. Nya ai teh cawokah teh pan teu rame. Cik aing oge. Ya ayeuna mun aya dina TV. Ya dina TV aya naon teh kata berkait. Aya dina TV teh kata berkait. Namarukana eueuh dina urang Sunda baheula. Mana? Aya baheula ge. Ari silaing barudak keur urin di buruan teh kata berkait teh sok digunakeun. Barudak sore-sore gini memeh init ngaji ngarariung barudak awe boh barudak lalaki barudak baong oge sok aya nya seperti kumaha nih barudak baong heueuh anu sasalimpetan anu galah anu gatrik anu congkak anu parepet jengkol jajahean kadempet jengkol jajaretean ya ambil-ambilan truk hayam jamantuk syah nu diambil sing horteng Pak RT ambil kami mah teu boga incu boga ge anak si buta syah nu diambil teu boga anak minantu aya oge anu petot panobat kitu teh eta kata berkait teh aya baheula ge aya kata berkait teh nyaeta nuluykeun bahasa tungtung. Ya, jadi kata berkaitan nuluykeun bahasa tungtung. Dina TV ayeuna panjaradi duit batur mah. Nah, di urang henteu jaradi. Padahal mah sabab teu mikir. Padahal eta kene seperti tina ayang-ayang gung. Tah si gungna teh dituluykeun. Heeh. Ayang-ayang gung goongna rame. Menati wasanu nu jadi wadana. Nah maneh kitu tukang olo-olo loba anu giruk ruket jeung kumpeni niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kangjeng dalem lempah lempih lempong ngadu pipi jeung nu ompong batlo nya kita dulu ke bahasa tungtung kungena tungtungna eta make jeung ngadu pipi jeung nu kemu lain teh eleh kesenian Kang teh eleh kesenian ayeuna ku teh eleh dalam mun dironjatkeun mah garepek tuluy urang kreatif ditingkatkeun nya Kang nya tuluy tema deui ku rombongan saurang deui ning awewe ti pipir datang bari ngaraleut bari mawa pacar ing ngabeurman kuku heeh teu kadewek beungeut beureum teh gara-gara teh nyari pacar pan batur mun di pacar teh kuku da dek di pacar kuku mah da kukuna eueuh ya kapaksa macar beungeut
akan mulai di pacar merecacar. Tahu sakit lah. Ya. Ya. Tema aku sia urang deui. Mah teh Kang. Ini bas kalima gobas baskom modah lemareun reuneuh 7 bulan lantaran dikompak parat kana dada dahar sangungeunah naheun di Cilencing singok meunang ngodok dokda kaos nu gempeur beureum di tengah sawah wahai tukang bajigur guru sekolah desa saban poe ngajar jarum batu tulis lisung barabae kawan wates awi komeng mengko ka jalan gede deon jang dede tumpak balon tuh. Lain aralusnya kan. Aralus baheulanya. Barudak keur arulin kitu teh Pak adu-adu. Naon Pak adu-adu naon teh Pak alus-alus nu kitu kata berkait. Kurunyung pan budak baong. Bari teu di baju calana wungkul we jeung calana logor ning. Heeh leho ngamai. Ngaranna teh si sadul. Heeh. Ai nyusut leho teh geuning lain ku lamak. Ku leungeun ku pigulangna. Barabai teh kana pipi. Heeh dina pipi teh garing gini. Kaanginan teh mareklekan. Heeh. Heeh kitu tah. Tuluy manehna ngomong, "Nah, cenah ulang ge bisa pila nu kitu cenah kata berkait." Cing sok cenah sia sadul, cing sok. Sok cenah dengekeun ku maneh. Kumaha cenah maneh si sok? Oh bahasa tungtung dituluykeun da bisa ulang oge. Ulang jeung bari barabai teh telehona teh. Lain dising-singkeun kalah disegrok deui. Ada ngaranna ge si Adul. Kumaha cenah kumaha tah? Da ulang ge bisa cenah sok dengekeun ku maneh. Lamun ulang atos kawin. Wincik hiji-hiji jimat urang larangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang eta kieu gersok balikan deui tapi kudu dilaguan pelog anu satengah eta teh setengah kedengaran sabab ieu teh bari dipuusikeun bari disajakeun da si sadu teh bari namprak ka awang-awang bari munajat marukada meureun pangairan teh di awang-awang. Ayo pangeran. Heeh. Sok. Lain make jeung kudu dipirig sagala. Dipirig ku pelog. Halus mah sok. Abeh kajiwaan. Ngumatak lamun kajiwaan mah maraneh oge sarerea panayagan gara ka rumah sakit jiwa. Tuh, sok. Dengekeun ku maneh urang dek kata berkait seperti maneh tadi cing sok aduh beri namprak si aduh teh kaluhur panon bulan kurang bentak lamun urang atos kawin wincik hiji-hiji jimat urang rarangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang rang kucing tarapi cingara raina nah bet emut mutiara nekate embong dongkok lalaunan bari antekeun si badu dudut tali kutang tangkep kana susu suaikeun sampingna nah bet bala wah, lu si Adu teh pada maledogan teh. Si Sadu jorang si Sadu. Wah, pada udag-udag, oi. Oh, bebejak ke Pak RT. Si Sadu jorang. Udag ku RT teh pada ngepung we nepi ka ayeuna si Sadu teh can beunang. Saha cing si Sadu teh? Editan sieun.
baong. Lain baong jeung. Aduh, Geus ampun. bisa eta kula saja. Mun nyari HTB nya euy. Hah? Sedih sajakna sedih beda. Aduh, lain bisa eta. Si Adul bisa jual. Kesangkanya susah dulu. Alah, ampun. Bapana anak ngaburekem. Hah? Anak seni si Adul teh beureun. Manja seni boga anak belum. Jelema meureun. Bapana seni maksudnya. Heeh, tak kitu. Bapana pemain dangdut. Alah. Ampun. Bener etanya ari riwayat. Hah? Cara wokah gitu. Cara wokah orang Sunda mah. Ulah lawor. Heeh. Ciri khas. Ciri khas orang Sunda mode ieu cenanya mode aya polisi. Polisi teh bangor tukang heureung. Nah, kumaha? Polisi anu heureung. Bagian lalu lintas. Kumaha teh kan? Aya urang Sunda ngadut-dut teh make motor cenah ti belah wetan. Allah nya. Sedengkeun hari teh hari razia. Oh, aya razia kendaraan Razia kendaraan dengan anu ngarajiana polisina saurang. Lain mah kudu gabungan. Razia saurang mah tuh. Oh minangka dengan kendaraan tuh. Ai terus kan? Heeh. Da dongeng karena tuh. Heeh. Kan bae mising polisi sapotongnya da dongeng atuh. Iya kumaha terus. Hah? Terus ke. Oh polisi teh keur masa urang ka tempat-tempat tukang heureuy. Durut-durut teh cenah teu belah wetan teh aya urang Sunda tukang ojek geunya. Heeh. Teu make helm. Allah nya da ari ngojek. Sirahna teh durut marukana dihareup sama polisi job. Cek polisi teh. Walah hebat. Oh iya. Make alat peraga mana. Alat peraga. Pinggir. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kenapa kamu tidak pakai helm? Pakai, kenapa? Goblok lu. Mana pakai? Kan lu kepala lu boleh nang. Ini Pak di bawah helmnya. Di bawah mana? Sletingnya tadi bukakeun. Eta bobogaan tadi dimaukeun, manyun deh. Pak jiga helm we. Aya urang Sunda mah ada disunatan. Benar. Cek polisi teh bagus. Berarti kamu disiplin. Mantap saya nu juga helm. Pergi. Aya hiji deui numpak motor, eta mah babah. Tapi lain dundungan dewek ya. Ada. Ai kumaha Oh ulah kasino gitu ka dundungan dewek dari mah hadit. dongeng atuh karena dia mah. Aya babah teh sarua tuh make helm jeung jadi sirana teh. Jo cek polisi teh. Bisa dewek nu piriwitnya. Bisa kan? Ada budak leutik kan pirit. Heeh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oh, ada babah mulanya ngomongin seperti bentes. Hanya, ada apa? Bukan ada apa. Kenapa kamu tidak pakai helm? Ya, pakai saya itu. Helm saya di bawah, Pak. Apa naik bawa materi sunatan? Susah buka, cina. Bukakeun sletingna teh. Materi sunatan. Aja polisi teh, goblok kamu. Itu bukan helm, goblok. Apa, Pak? Itu kupluk. Dak mencot itu. Lain pada ngamai bekannya. Mencos ongkoh, ngamai ongkoh. Berem ongkoh di. Lecet, turunnya. Lain keur beureum teh borok deh kan. Bule deh kasih kinoy. Lain rupa-rupa eta dongengnya kan. Tapi Kang sanajan sawok ge resep etanya Rasa. lucu jeung resep da. Yes ya. Tong borong make jeung dewek lalaki. Ibu-ibu PKK. Kumaha cing? Ibu-ibu PKK dulu. Kumaha Ai di desa. keur ngarariung teh. Gue ai keur ngarariung teh ari awewe wungkul geuning mah sosok re intip ku lain. Kumaha teh ngarobrol. Ai manggih bonteng. Ai teh saleuri. Bari nyanyi bonteng. Pajarkeun teh, aduh, mun sarua jeung si bapak cenah ieu. Sarua jeung naon? Naon? Sarua jeung naon? Teuing kana bonteng da. Nya. Ieu mun aduh cenah ieu bonteng mun
lain cenah mun salaki eueuh sia deki Sugema sugema kai teh awewe bisa urang teh aya awewe tukang banyol sarua we burukana teh tukang eueuh mah jadi awewe teh dilalat dulu ieu ibu-ibu ininya apa adi sama sok aya biasa nya pangirim tinu hajat aya peuyeum dibungkusan ku daun eta teh daun salam ya salam daun jamu air daun jamu air make seumat itu dibuka eta peuyeum teh terus diasaan terus didahar nepi ka beak da cuy Ari kita dongeng mana? naon Ngadongeng ka naon? ngadongengkeun peuyeum dihakan Ari pikasarieuna mana? lain katipu atuh bapak tipu bener Ari teh peuyeum da ngomong kumaha cenah diomongkeun teh peuyeum rek jorang. Ari teh beak di dahar. aing kan nyaritakeun peuyeum mah tuh budaknya bisa tadi anu kitu mah kudu jual aja tapi kan baik kan ari alus mah alah ampun aya deui euy naon Kang cing Hah? naon aya deui oh eta yuk si bapak-bapak jajan kadu jajan kaduna teh panai kaduna teh beakeun dengan hiji deui dibeli ku si bapak teh datang ka imah teu rab kamu ke pemajikan teh kitu we cenah barang hakana teh sorangan sugan daek buka beke cenah pemajikanna sik-sik melik ka imah cenah teh eling ka pemajikan ke cara baheula memeh panggih cenah mun sagala dikirimkeun memeh kawin ka siki-siki korek api dikirimkeun memeh kawin ka baheula ari ayeuna mah cenah barang hakan sorangan naon cenah atuh ceuk salakina teh eta cenah bieu teu rab meuni ka ameu ngakan kado cenah nya cenah hiji atuh na cenah mah ke eta we cenah bauna manehna mah kitu ka pemajikanna teh bari diterapkeun deui cenah top hakan teh bauna we maneh mah kitu kado masuk ka ameu teu bakatu teh pemajikanna teh ai teu pentingna cenah aya teh pan ngareneng salaki pemajikan teh meureun salaki heubeul teu panggih salakina teh cenah hayang gitu sono hayang bukan hayang naon da meureun sini ge ngarti hayang sapa temone ni nyao abak keneh beureunya abak keneh ti beurang bari nyiku nyao ye cenah doraka teh cenah diajak ku salaki teh daek kewajiban cek kiai oge cenah tong boro mah kejembar ini bulan puasa ti beurang diajak ku salaki mah kudu daek teh iman mah kana ditu da ai kitu kan pugu pemajikanna teh ambek cenah soal kado teh wawalkeun cenah curugna teh curug pemajikanana ting diwalkeun kana naon pikir ku sia teh mah diwalkeun curugna teh terus dikumahakeun tuh diambeulkeun kana irung salakina teh males kado teh meureun teu beurang tah cenah bauna we manehna mah gunti asih manehna mah bau we cenah diwawalkeun kana naon bau na cenah maneh mah tadi diwawalkeun bebas-bebas kana irung teh amak beureunya ada sakeurang pasianna ge kaituna mah terus biasa deui nah ari senok mah mau pakai otrek jeung ucing gitu bener ana gitu berhenti membaliki kana sapu senok ampun berhenti kan berhenti